Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun urang adalah ti kelompok opat bade nampilkeun paguneman anu judulna naon teu inti. Wastasit bimbing media sahabat nenek Albert. Nepangkeun wastasit kuring Uli Dainasari nenekna. Nepangkeun nami abdi Media Priyanti nenekna Mel. Nepangkeun nami abdi Kenia Herdi Sardiasa nenekna Keni. Nepangkeun wastasit kuring Asipa Julidia nenekna Sipa. Nepangkeun Wirindra Bewe nenekna Mek. Pangke nami abdi Pajus Bagja nenekna Pajri. Rahnya pH optimal pepsin teh sakieu. Hei, maneh keur naon? Nuju diajar Mel. Nah, maneh mah diajar wae. Kan kieu Mel arurang teh gaduh cita-cita. Tah kangge ngontal eta cita-cita teh arurang teh diajar. Tah, kitu Mel. Nah, urang diajar we sasarengan. Tah. Au, nyeri ih. Ampura keun teu aja. Sudah ih marahan bola. Ayo ih. Panarurang teh calon atlet ari marano. Dah, atlet-atlet diajar angguran mah. Ieu kumiluan diajar. Apa dia urang diajar? Nya. Ieu teh sukrat. Sukrat teh protein tah ngaran enzimna teh proteinase. Tah ieu lipid. Lipid mah ngaran enzimna teh lipase. Ieu maltosa. Tah maltosa teh ngaran enzimna maltase. Ngerti teh ieu teh? Insyaallah nanti. Hei, keur naraon? Teu ngajakannya ngariung teh. Heueuh nya. Tanya. Nanya ieu. Nunanya cicing lah, jangar ya. Ayo dia orang belajar diajar barengan. Nah, tingalikeun nya. Ieu teh reduksi. Ngaran enzimna teh reduktase. Aya oksidasi ngaran enzimna teh oksidase. Tah ieu Ari maneh kira kita nah yang jadi naon? Urang mah panek jadi pemain bola, nantakan dia main bola oge. Tinggalikeun we ke urang jeung si Pajri arek ngalawan Malaysia. Pokoknya menang nyobetnya. Ya pasti. amin amin amin. Memang hoyong jadi perawat dah. Geus we mani jadi paraji. Ih, embung. Ih, urang mah rek jadi chef sih teh. Bener bikinan bulan ya. Ieu mah mah labung kene urang gedenya. Ari mah jadi naon? Mama hanya dokter hewan dah. Ke lamun-labu pangobat angking gratis ya. Pan ngomong tadi. Pan dokter hewan. Lain dokter jalmi. Berarti Oh. Nafiandi hewan. Aida arep jadi naon? Ida, insya Allah Ida yang jadi dosen doakannya. Amin. Keni mah hoyong jadi psikolog. Doakeun sok 3 2 3. Amin, ya amin. Jadi mungkin upami orang sukses atau salah banyak. Wah, urang mah Kira mau untuk sukses atau pokoknya moal da urang mah. ada insya Allah atau ada mau ke mana. Pokona urang kedah sukses. Amin. Sok ayeuna mah urang tos heula. Wah, ya tas aku mah. Tah, lamun keni ngomong bismillahirrahmanirrahim, maraneh ngawaleut semangatnya. Sukses namanya. Sok 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Yeay.